Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalogat matan sapinah nyata pasal ka 16 surutut tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal surutut tayamumi ari pirang-pirang syarat tayamum. Asyaratun eta aya 10. Ayakuna tegasna kahiji yen bukti tayamum biturobuin eta tetep ku taneuh. Wa ayakuna jeung yen bukti naon aturobu taneuhna tohiron eta anu suci. Wa layakuna jeung yen teu bukti itu turob teh taneuh teh musta'malan eta urut anu dipake. Wa la yukhalito jeung yen teu aya anu nyampuran hu kana itu taneuna naon dakikung tipung wanahwuhu jeung sabangsana tipung. Wayak sida jeung yen ngamaksud si jalma hu kana tayamum. Wayam saha jeung yen ngusap si jalma wajhahu kana wajahna si jalma. Wayadaihi jeung kana dua leungeunna si jalma bidor bataini ku dua usapan. Wayurzila jeung yen ngaleungitkeun si jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina. Wa ayaztahida jeung yen ati-ati si jalma jeung yen madep si jalma pil kiblati ka kiblat qoblahu dina samemehna tayamum. Wa yakuna jeung yen bukti naon tayamumna ba'da duhulil waqti eta dina sabada asup waktu. Wa ayat tayamama jeung yen tayamum si jalma likuli fardin pikeun saban-saban fardu. Sakitu wae, mudah-mudahan manfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.